200.000 lumayan. Ya, ya, Wih, jadi ya. Ya, aduh. Alah, dijaga geranyi ada nubatan kitu mah ulah mana durder. Itu pantas awewe mah. ampura Kang, tarik teh nguliat. Aya naon deh? Ya gajihan di dunungan, anu beda 300 tapi pelit pisan dunungan. Kan bae gerak Kang 300 ge rezeki Kang kudu disyukuri. Oh, hari sinya target. Kang, apa Mang Arman teu? Apa ngomong baturan akang? Heueuh karunyana Mang Arman euy Kang. Karunya kumaha dia? Burut. Penyakit naon sugan? Cenah ngadenge ti tatanggana nama Kang, gara-gara sok nyumputkeun duit. Tara dibikeun kabeh ka pamajikanana cenah Kang. Nya, karena bikin kabeh ka pamajikanana kana burutna hubunganana. Nya meureun doraka Kang. Hmm. Nya geus ieu nuhun nya Kang. Oh. Nyi. Naon deui? Iya kaselap. Kang gan. Salap kumaha? Di 200 deui ieu. 500 dunungan mere. Oh. Nuhun nya Kang. Heeh. Tapi eta nuluykeun deui carita nu Mang Arman Kang. Kumaha? Ayeuna mah cager Kang. Geuning. Burut sote lain pada nyumputkeun duit. Tapi manahanana sok remen jajan di luar cenah Kang. Nuhun ya Kang ya Kang. Mata nih gue pak. Banyak kawanana. Acan juga. Maaf. Iya. Menang Kang? Heeh. Astagfirullahaladzim, ya 50 ribuan kan menang sakieu. Oh, akanya aya nama euy. Bener nya euy Kang, hargaan beki poe beki naik bae. Urang jalma teu boga mah dahar kudu balanja mahal. Nah, udah hargaan mah bari jeung ayeuna ge sarua keneh nyi. Ngan baheula mah akang 50 ribuan gen geus menang beas, geus menang susu, geus menang lauk, geus menang rokok, geus menang kopi, naon sagala. Ayeuna mah hese nyi. Naon bedana atuh zaman ayeuna jeung zaman baheula Kang, geuning ayeuna mah menang saeutik. Atawa tukang warungna sigana korupsi meureun Kang? Lain. Naon atuh Kang? Baheula mah geus CCTV. Mata nih gue. Mata nih gue pak. Mata nih gue. Mata nih gue pak. Seset teuing asih. Aduh. Kang. 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 Itu Pak. Naon? Henteu lah teu jadi, sok tuluykeun sasapuna. Mata nih gue. Mata nih gue pak. Ya, Wih,
Yang duit teh nya. Dah, duit ti mendi. Sok kalah ngaledek ka salaki. Ya bijil heula. Dah, teu percaya. Astagfirullah nya teu ka ambeum mah. Duit ti mah nya hayang atuh, Kang. Ya nya tapi jawab heula pertanyaan akang maksudna mah nya ya ka dieu heula. Nya. Nya di muka heula. Jawab heula pertanyaan akang nya. Ada kana duit nu kuat hejo asana ayeuna. Naon? Yang duit teu? Saha nembung duit? Bari nage akang boga duit ti mendi, buburu ge tara. Duit. Ulah sok ngahinakeun ka lalaki mah. Dah. Duit. Ya, sing eling. Eta duit ti mana, Kang? Lalaki mah teu butuh obrol, nu penting anak pamajikan modal. Dik, akang duit. Anak pamajikan modal, anak pamajikan dahar men, Kang. Dah harga teu modal mah tak jadi penyakit. Akang korupsinya, Kang. Gagabah wah pejabat bae korupsi. Lah, palingnya ngajual kebon mama eta mah. Kalah ngaledek. Henteu nyi, akang tas bisnis langsung beledug dia. Batu kadekeun, Kang. Ek dibelikeun kana emas ku Nyai. Ngeunah bae. Rek beli motor Tarabas ame kalau Dibelikeun kana emas aming ke lamun geus mahal menang bati, Kang. Dijualna meuli motor Tarabas ngaledek emas. motor Tarabas. Mending meuli emas aming untung. Untuk kumaha bukan beli motor Tarabas. Motor Tarabas mah beuki lila beuki murah hargana. Lah, beli motor Tarabas kudu Emas, astagfirullah. emas, Bu. Ibu Tarabas. Si Akang ku naon? Tarabas Tarabas. Sakitu panas ereng-erengan oge bisa kena ngimpi. Motor Tarabas. Asanam nih gandeng berang-berang. Mana duit akang pakai beli motor Tarabas? Tarabas matana. Oi. Mata nih lupa. Hatur nuhun baraya.